Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Wilujeng patepang deui sareng Sim Kuring Jabrik Channel. Di dieu abdi bade midangkeun hiji carita Sunda karangan Bapak Nasuha Mupis anu dinamian judulna teh Cirik Batin Nu Nagih Pati. Saur Abah Nasuha Mupis, anjeunna ngawiat ka abdi, bilih aya anu kasabit nami tempat atanapi nu sanesna nyuhunkeun hapunten kumargi nami oge karangan nya. So kadang-kadang aya nu kasebat kitu teh. Janten nuhunkeun dihapunten bae nya. Sareng sakali di abdi nuhunkeun dihapunten bilih dina penyampaian ieu dongeng rada kirang merenah gitu. Teu sapagodos sareng saderek nuhunkeun dihapunten da abdi mah di dieu nu diajarnya teu sapertos pendongeng-pendongeng anu sanes anu tos kasohor sapertos Abah Jaya sareng Abah Dina sareng nu sanesna. Teras abdi nyuhunkeun bantosanana nya ku subscribe channel abdi, di like, di komen, sareng di share nya supados abdi semangat dina ngupload dongengna. Sareng bilih aya anu bade ngiringan fotona dipajang, mangga kantun lebet bae di nomor WA di 0819 0535 4249. Diantos pisannya. Mangga urang sasarengan dangukeun dongengna. Kocapkeun kaayaan dina pas sore di lembur Cilanggong. Hiji lembur nu jauh pisan ti karamean kota nu aya di wewengkon Kabupaten Cilacap. Sanajan lembur eta kaasup Jawa Tengah, ngan dina bahasa sapopoe duka kumaha carita baheulana, bahasa warga di dinya nyaeta Sunda. Ngan Sundana Sunda rada kasar, teu sapertos Sunda asli Jawa Barat atawa Parahyangan. Langit lenglang taya tedeng aling-aling, mega bodas ting arunggul nya teu pati kandel pisan. Mun diperhatikeun mah mega bodas kawas nu keur pawai, lelempangan lalaunan ngulonkeun ka bawa angin nu aya di awang-awang. Manuk pingit ricip di sarada ngerumpul sarombongan-sarombongan kagebahkeun ku sarat tolok-tok tina awi nu dijieun ku patani keur ngagebahkeun rombongan manuk anu keur macokan pare nu keur memejina Sumedang Koneng kana 3 mingguan deui mah geus mulai panen. Angin ngahiliwir ngagoyangkeun dang-daunan nu aya di sakitar eta. Daun cau jeung daun kalapa patinggal rupai kawas ngagupayan ka para patani nu karek bararek di pagawean masing-masing. Nyaan para wargi dina sore eta mungguh matak betah, matak waas keur insan nu kumelenang di alam pawayangan. Hawar-hawar kadenga suara barudak nu keur meongan ting cerewet ting cileukeuteup jeung pada baturna. Najan lembur nu jauh ti perkotaan, tapi karasa haneuteun ku kagumbiraanna barudak di dinya jongjon ulin jeung pada baturna. Di kuleuneun lembur aya hiji bangunan imah nu rada anggang ti nu lain. Sisi jalan leutik nu arah kalewat
hapunten, sisi jalan leutik nu arah ka leuweung atawa ka sawah nu unggal poe sok dilewatan ku para petani urang lembur dinya. Sanajan imah teu pati gede, tapi katinggalna resik pisan pikabetaheun. Hareupeun nu pinuh ku kekembangan jeung sabangsa tangkalan, sabangsaning tomat jeung sajenis sayuran lainna. Di jereuna aya balong leutik nu pinuh ku lauk, sabangsaning jaer, nila, kancra sareng sadabina nu keur mewejehna. Sakitar 20 meter kuleunun imah eta aya hiji jejaka nu keur marab domba, bangun jongjon pisan. Teu sadar eta jejaka teh keur ditingalikeun tina golodog imah ku hiji lalaki tengah tubuh bari udud daun kawung. Horeng si mana horeng parwargi eta jajaka nu keur maraban domba teh katelahna darajat. Di lembur eta mah namina teh sok dipanggilna teh ajat. Ari lalaki tengah tubuh nu keur mencrong ningalikeun ajat teh katelahna Mang Diman, bapana ajat. Nu dina waktu harita memang keur dilipur bingung teu magitungtung, keur dina kaayaan susah marong kawat hate aya papadona. Naon sababna para wagi sadayana? Nu ngajadikeun marong kawat hate Mang Diman teh dina waktu harita mangga urang dangukeun carita salajengna. Namun ngaso heulanya sakedap. Para mitra kaum dangu sadayana, geus aya kana 2 tahun kurang anak Mang Diman nu katelahna ajat keur meunang cocoba disebut gering da sehat, disebut sehat da gering. Memang para wargi ari nalingakeun kieu mah saliwat kaayaan ajat teh teu kuna naon. Malah saliwat mah sapertos jajaka anu lian. Awakna keur memejih ngajangkungan, otot-otot nu mulai karuat, intana mah jasmani mah teu aya masalah. Kitu we para wargi. Ngan nu tak jadi bang balu hate keur kolotna ajat mah nyaeta Mang Diman jeung bikinah pamajikan Mang Diman sok teu puguh. Ajat teh sok ujug-ujug kejang-kejang, kadang-kadang cager deui, teu kitu langsung pingsan sabaraha menit. Para wargi sadayana malah kaayaan ajat dina waktu 2 bulan ayeuna sok remen hulang jentul. Malah teu kaop aya ucapan anu rada nyentuh kana hatena. Ajat sok amarah langsung pohara. Buktina minggu kamari basa keur kerja bakti bersih-bersih jalan jeung solokan, hampir aya kejadian cilaka beh ti diteu mah bisa nimbulkeun Rajapati. Lantaran naon? Nu jadi sabab nama waktu ngariung istirahat tos kerja bakti urang lembur eta ajat aya nu ngaheureyan ku babaturanana katelahna Somad. Atuh ajat langsung ngamuk ngudag si Somad bari ngamang-ngamang pakarang. Untungna bae aya Bapak RT nu bisa ngamankeun ajat. Kalayan Somad ngabecir lumpat ngamankeun dirina.
geus aya kana setengah jamna Mang Diman bangun jong-jong pisan mencrong ka anakna nu masih maraban domba. Setengah kagebahkeun ku Bikasni pamajikan Mang Diman anu nonrojol ti dapur bari mawa cai enteh dina bekong. Har, pajarkeun keur ka mana bapana? Itu sang metos asak. Ka mana ari si Ujang? Cek Bikasni bari cag nyundaan bekong hareupeun salakina. Gek diuk gigireun Mang Diman. Kadenge Mang Diman humandeuar. Nu berat narik napas tina dadana. Ari ngareuwas jalma teh. Mang Diman ambek ka Bikasni. Ih, ari bapana. Saha nu keur ngareuwas teh? Bapana nu sok ulang jantul. Paman ngalamun. Itu sang asak sakalian dahar jeung si Ujang tuh. Jawab Bikasni. Nyangke atuh can pati hayang tuh si Ujang nage dina palanje masih maraban domba. Cek Mang Diman bari ngenyot padudan nu hampir beak. Ira cenah areka Wanaraja teh bapana? Tanya Bikasni ka salakina. Insya Allah Pak Geta ibuna. Da esukan mah masih ngegombrang di kebun Pak Haji Hasan karena sapoe deui mah. Tembal Mang Diman dari pisan. Eta kusaha? Eta kudu sabaraha duit cenah keur bayar ka dituna. Tanya Bikasni. Carana kerung. Bayar naon? Mang Diman malik nanya. Bayar ka jalma ngarti, jawab Bikasni. Ya, ari masalah eta mah kumaha urangna ibuna. Ari cek nu geus pernah kadinya mah taranang tukeun. Ieu kudu sakumaha-sakumahaan oge. Nya istilahna mah bayar saridona lah. Tembal Mang Diman dari pisan. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngarengukeun ieu dongeng. Sing horeng si mana horeng Mang Diman jeung Bikasni teh keur nyawalakeun perkara ajat anakna rek dibawa ka jalma ngarti atawa dukun nu aya di wewengkon lembur Wanaraja nu jauhna kana 40 kilometeran ti lembur Mang Diman. Mangkukna minggu kamari basa Mang Diman keur buburuh kuli, maksud teh keur buburuh kuli ngagepuk di kebun Haji Hasan. Di bejaan ku Mang Tarso tetanggana. Cenah aya dukun sakti nu bisa nambaan penyakit nu aneh. Model penyakit nu keur di randapan ku ajat. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. Teu karaos ari dibawa ngobrol mah sore nu kitu endahna ayeuna geus kalindih ku wanci poek. Layung warna jingga ngahias di belah kulon. Sora sato sabangsaning bangkong bancet di sawah mulai rame mapag datangna peuting. Hiji dua hawar-hawar kadenge sora pupujian ti ungkal masigit patembalan siga nu keur lomba tarik suara. Heuleut sabaraha menit ngong karinge sora azan ti masigit nu teu pati jauh ti imah Mang Diman. Di tarembalan barang ku musala nu liana nu aya di lembur eta. Teu talangke ngadenge sora azan di masigit Mang Diman jeung ajat gura-giru ngajugjug ka masigit nu teu pati jauh ti imah Mang Diman.
sabada ngalaksanakeun kewajiban salat maghrib berjamaah diteruskeun kana wiridan. Heuleut sababaraha menit Mang Diman balik ka imahna. Sakumaha biasa barudak mah nu aya di lembur eta langsung diajar ngaderes ngaos Quran sareng Iqra nu diwurukan ku Mama Haji Hasan nu dijadikeun sesepuh di lembur eta. Kocapkeun ajat biasana unggal peuting oge osok ngariung jeung barudak ngaji pimilueun ngaderes. Tapi aneh geus aya 2 peuting ajat sok langsung candeluk ngejentul di teras masjid siga aya nu dipikiran. Geus 2 peuting roman ajat siga nu alung. Biasana pimilueun gogonjakan jeung barudak sameh diajar ku Mama Haji. Bet harita mah mending ngalamun di luar. Kung si aya nu nanya tetanggana ajat nu sok ka masjid. Jawabna teh teu kunaon cenah ngan rada hareudang bayeungjang tembal ajat. Waktosna para mitra kaum dangu. Mangga ke enjing insyaallah dilanjutkeun deui sare nu kaduanya. Hatur nuhun anu tos ngadangukeun. Sapunyere pekat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun kasadayana premios.